Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda sareng mitos nu sumebar di sabundeureun Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango mangrupikeun gunung anu ayana di 3 wilayah kabupaten, nyaeta Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede jangkungna kurang leuwih 2.858 meter dpl. Lantaran kaayaan alamna anu khas tur unik, seueur jalmi anu darongkap ka Gunung Gede, boh jang ngayakeun panalungtikan, boh ngan saukur naekan pikeun ngararasakeun kaindahan alamna. Namun teu seueur jalmi anu uninga ngeunaan legenda jeung mitos nu sumebar di sabundeureun Gunung Gede. Daerah Gunung Gede Pangrango parantos lami dipikaterang dina dongeng sarta legenda Tani Sunda. Malah tisaprak abad ka-13. Di antawisna aya dina naskah perjalanan Bujangga Manik anu nyebutkeun tempat namina Puncak jeung Bukit Ageung, yakni Gunung Gede. Anjeunna nyebatkeun yen Gunung Gede teh huluwano Napakuan, anu diartikeun ku para ahli sastra nyaeta tempat anu paling luhur di Pakuan. Di antawis legenda anu dipercaya ku masyarakat satempat nyaeta ayana sosok Eyang Surya Kancana. Konon yen pangadeg Cianjur nyaeta Raden Arya Wiratanuhiji nikah rejeung salah saurang putri jin, sangkan miputra Eyang Surya Kancana. Masyarakat percaya yen Eyang Surya Kancana nepi ka ayeuna masih cicing di Gunung Gede, jadi panguasa bangsa jin. Disebutkeun oge yen aya tokoh, aya sosok anu ngajaga Gunung Gede dina sababaraha sisi. Eyang Jayakusuma mangrupikeun penjaga Gunung Sela anu perenahna di belah kaler puncak Gunung Gede. Sedengkeun Eyang Jaya Rahmatan jeung Embah Kedok ngajaga 2 batu gede di daerah Cibodas anu mangrupikeun jalan lebet jalur pendakian ka Gunung Gede. Aya carita yen batu teh kantos baris diancurkeun, namun bahkan mesin oge henteu tiasa ngahancurkeunana. Di daerah Taman Botani Cibodas, pas di petilasan Eyang Haji Mintarsa disebatkeun yen Eyang Surya Kancana nyimpen harta karunna di Guha Walet anu aya di sakitar Curug Beureum. Di tengah curug oge aya batu gede anu ceunah mangrupikeun perwujudan saurang patapa anu ngabatu lantaran banget kulilana tapana. Ceuk beja yen si petapa eta bakal jadi manusa deui engke dina poe kiamat. Henteu sakedik jalma dihandapkeun Gunung Gede, khususna di Kampung Cisarua, Kacamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, anu kungsi dianjangkeun ka Nagara Jin. Di puncak Gunung Gede Pangrango, salah sawiosna nyaeta Maedah. Maedah teh nyaeta sepuh anu aya di kampung ieu. Dumasar kana carita mantena kantos dianyangkeun ka Gunung Gede Pangrango. Saurna di dinya seueur jalmi anu tos sarepuh, nu tos teu araya sabab pupusna nu teu wajar. Nah di ditu teh araya nganggo salendang, sinyang, jaramblang, aya anu nganggo iket, oge rupi-rupi nu sanesna. Pas dugi ka ditu, ningali cantigi, ningali sereh, ningali bangsa pepelakan. Sereh ge arageung sapananganeun. Terong, sami sapertos kohkol, paranjang. Ningali kancah ageung nu ngagoplak. Lebetna hayam.
Pangna sok seueur geuning hayam ku tetelo, padahal mah meureun dicanda kaditu, saur anjeunna. Mung sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten dina samudayaning kalepatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.